Lalesu kieu tukang bengkel teh. Sakira hoream geus tutup sare deui ngaringkuk deui mah. Ya teh keur serba bingung aduh Urang teh men, serba bingung kunaon. ayeuna kieu nya keluar ti beurang panas. Heeh. Di peuting urang teh tiris cing jeung maneh aya solusi henteu. Anu ngeunaheun mah kaluar ti jero. Goblok anu kitu wae sia mah. Nah, ini ieu teh caang henteu, poek henteu. Cing, abi bade tumaros. Hari itu bulan atawa panon poe itu teh. Punten abi mah sanes orang dieu. Bro, naon? Itu kulintingan kau nggak imah tetangga. Nah, ada bukan seger ya. Apa? Ayo, ayo. Naon? Ayo. Balik gitu. Bener. Oh, tempat. Saya, kayaknya nusaha mata ditawarkan oke itu. Sok saya bisa naik. Bisa naik mah. Eta bener tarik ke sok eta buru. Ih, mana? Bro. Masak ya? Masak. Nah, eta dua deui tadi ala. Mang dicukur mang. Oh, ya, Mang. Ganti. Sabarna apa mau dicukur? Hah? Sabarna dicukur? Oh, nya umum we, jeung biasana. Bahasa Bahang. 200.000. Oke tuh. Ka mana heula? Beli rokok kedeung. Apa cakap itu? Ya, centralnya sih kayak itu kumaha kalau misalnya deui doang. Oh iya 10.000 we. Atuh udah kagok atuh kumaha? Banyak anak 200 mah. Itu area intos, tas tekan. Iya sudah. Naon? Ayo tengah kelapa sawit. Anu kana tuh urang. Hayang. Naon butuh? Oh. Oh, malah kantong obat teuing. Hiji ulah. Mantap. Euy. Tah geus hiji. Aing ngamak deui. Cek aing tengah hiji losa mangar. Tok teh. Ayo. Ini kenapa? Aing sebenarnya Anjir. Kumaha sih teh geumulih teh? satu tiga mari oge seberapa kali rintakan. Asa gancang deh kan. Emang nggak 40 orang meh oge geus beak orang. Nah, Naon? asa gancang deh kah? Pan kurang hitungna tina mie, mie sadus teh 40 siki. Ari mana sok nih sabaraha hiji atuh? Hanya orang mah hiji. Kan peda budak osok ninyu, kadang-kadang orang sapoe ge dua kan. Emang kumaha kita salah. Tarik ngopi. Kopina. Naon men? Aing kan menyelidiki ilmu. Menyelidiki naon? Wah, tidak apa? Enggak. Pas pada listrik teh, imah bongkar atuh. Imah mana? Ya, ini semesta. Saha?
Nah, pasti jalan mana? Kan paling listrik apa? Kan untung kepada napoy. Itu bunang loh. Tapi pas apa panggil? Bunang mah. Wah, uang batas ini. Oh, anak pas begitu kabur. Tak gor paling di berapa puyung. Wah, asli pikirnya mau saya loh. Pincat ke atas. Kan dia orang mau ya. Yuk. Lu please. Pemajikan dia mah itu mah korban. Ah, tadi tanya. Oh, man, pagi itu. Tuh, di kan? Siap. Siapa? Ya udah. Hah? Itu. Ayo orang, mau ke sana. Dek, Oi. satu naon anu haram. Bagong. Goblok mau ka aing bet bagongna. Nah, eta teh mah kalem. Bagong. Lain aya kan lebih haram. Anak bagong. Ka aing bet anak. Haram. Ngomong gitu, tahan. Lain dan lagi salah. Nah, tuh. Aya numpang haram pisan. No. Bagong anakan bapaan. Oh dihalangan aing. Mas. Kunaon nih kan baluang kita ya maneh? Keur bararingung urang teh parusing euy. Pusing kunaon pantas eta buk kabeh kitu. Aing sami ieu aduh aing mun dicaritakeun mah lain teh hadeung urang keur dibaeudan ku toka. Teu nyampe dah naon. Rupan aing nanti kerjaman ngabangun euy. Tetangga aing ngabararangun. Urang teh niatan teh hade sebenarnya mah. Tapi ku urang teh euy imah mitu hate dibangun dicor urang mah. Teu imahna hungkul kalau urang mah dicorna oge. Aing geus naon deui? Oh, nu di tukang sawah, nu di cai ku aing dicor atuh urang hayang ngabagiakeun jadi mitu. Atuh ai sia, ai sawah dicor mah meureun naik malak naon, naik malak beusi. Salah. Pantesan ngabaeudeung atuh mitu. Bulan, Nu abi janten sabarahaeun naon wae? nembe teh kampas rem sareng gentos oli. Kampas rem sama oli 150 teh. Meni awis Kalaresan nu aya diskon kan geulis mah. janten sabaraha tah? 100. Oh, siap atuh kami kitu mah. Babnya. Nah, teh. 100. Pan nembe saur aja nama jual diskon. Emang teteh geulis gitu? Ya tuh ya. Nuhun.